Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda. Dina lersan ayeuna mangseja neraskeun deui hancagarapan anu katuna waktos dinten kamari dina jejer cariyos Malespati nu jadi adi karangan mangnana nyalira. Atau mudah-mudahan ieu bagean anu kadua sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana manah baraya Sunda di mana wae ayana. Sumangga atuh baraya supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu jejer cariyos Malespati nu jadi adi bagian kadua urang lajengkeun deui. Sumangga wilujeng kadangukeun. Geus kitu mah bisaremi tuluy ngedeng gigireun nu bungsu. Haripanona nempo kana lalangit kamar siga nu jarauh pandinengan. Harita wanci geus ganti ka peuting. Sora jangkrik meningi krik. Sora gaang mimiti reang di sarada di pipireun imah. Dibarengan ku angin peuting anu tiis sing sulusup asup kana sela-sela bilik imah. Sakapeung sok rajeun kadenge suara bebence jeung sora sit uncuing anu ngelak dina saluhureun tatangkalan anu aya di sisieun jalan. Kawas nu mere tangara yen dina peuting harita rek aya hiji karaman gede nu bakal tumiba ka eta lemur. Sora anjing sing jaregug ti kajauhan silih tempas jeung baturna. Estuning peuting harita mah asa karasa pisan keungna eta kaayaan teh. Tekung silila kolotrak mangsa hili mukakeun panto pawon. Tayohna wae karek balik manehna teh ti cai. Anggeus kitu tuluy asup ka ruang tengah imah gek diuk sila ipis dina palupu bari pelenyun nyeuneut ududna asupna meuni mulek nyarebung mumbul ka luhur. Bapana geus balik ti caina ceuk bisaremi nanya ti sajaroeun nggon. Nya karek coli ge temal mangsa hili bari jeung mencrong ka lawang nggon. Tekung silila bisarmi kaluar ti enggonna tuluy nyampeurkeun ka mangsa hili. Lain bisi bapana rek ninyuh cikopi. Lamun arek ku kami rek dipangninyuhkeun. Jug we atuh ari aya keneh mah kopina. Bisarmi harita ngaleos heula ka pawon. Rek mangninyuhkeun kopi keur nu jadi salakina. Tekung silila geus balik deui bari mawa cai kopi panas kana cangkir batok kalapa. Song diasongkeun ka salakina. Rek ini jam sabaraha ka imahna Jang RT teh bapana? Ceuk bisarmi mimiti muka obrolan. Nya paling ge sakedeung deui we meureunan. Kapanan sakedeung deui oge isya lain. Narek jeung saha batur ti dieuna? Paling ge jeung si Sade meureunan. Da ngomongna mah rek nyampur cenah ka dieu. Oh, Jang Sade. Heukeun bae atuh hari aya baturna mah ti dieuna. Tekung silila ti luareun imah kadenge aya sora nu pupuntenan. Tayohna wae eta teh si Sade anu geus anyog ka imahna mangsa hili.
Ari si Sade nya tatanganna Mangsa Hili nu imahna teu pati jauh ari ka imahna Mangsa Hili mah. Maklum ari di kampung mah imah teh sok rada nararenggang. Punten. Punten Mang, ceuk si Sade pupuntenan. Mangga. Engke dagoan sakedeung jang Sade. Tebal Bisarmi ti jero imah bari jeung kolotrak nukakeun pantona. Ari mamangna aya Bi? Ceuk si Sade nanya ka Bisarmi. Aya jang Sade. Yap ka dieu ka jero heula tuh. Si Sade geus kitu mah mancat kana palupu tuluy bus asup ka jero imah. Ari di jero imah nyampak Mangsa Hili keur sila bari udud bako daun kawung bangun anu nikmatna keranan katempona teh. Sok ka dieu heula. Diuk heula we Sade. Di dieu euy. Engke da acan adan oge lain. Engke lamun geus adan isya kurang leuwih ya 20 menitan malah. Karek urang ka imahna Jang RT nya. Oh, nya kumaha Mamang we atuh ari kuring Mamang? Mana? Cik Bang ninyukeun heula kopi tah keur Jang Sade. Keun we da rada lila keneh rek ka imah RT na oge. Oh, nya ke heula atuh Jang Sade nya. Dagoan sakedeung mah. Temal Bisarmi bari tuluy ngaleos ka nggon. Teu lila geus balik deui bari mawa cai kopi kana cangkir batok kalapa. Song diasongkeun ka si Sade. Ade, tah bakona kop. Ngan wayahna we lah bakona oge nu kieu ye. Lah, adu ngabul we Mamang mah. Wah, keun we Mang da sarua wae bako mah. Nu penting mah molek we lah. Ceuk si Sade bari leungeunna ngarongkong kana bako. Geus kitu dilinting tuluy pledug diseungeut bari nyuruput cai kopi bangun anu genah katempona teh. Lain Mang. Ceuk Amang kira-kirana kumaha yeuh? Nah eta garombolan teh bisa kacerek ku urang-urang atawa moal Mang? Mangsa Hili teu waka buru-buru ngajawab kana pananya si Sade. Manehna ngaregot heula cikopina tuluy nyedot ududna. Geus kitu serebung haseupna dikaluarkeun tina liang irung jeung bibirna. Teuing atuh Sade. Mamang teu apal ari masalah eta mah. An lamun ditempo tina syariatna mah jajauhan ari urang kudu bisa nyeret eta garombolan mah. Sabab nu kahiji jumlah maranena teh lain saeutik. Atuh nu kaduana awakna oge jarang pung gede budi amprotan sajabana ti kitu ari keur maranehna mah geus biasa tarung jeung mateni jalma teh da puguh pagaweanana. Sedengkeun kapanan ari keur urang-urang mah bujeng-bujeng ka mateni batur beut sakalian nyu getih oge sok rajin lunglang sirah teh. Tapi mudah-mudahan mah sing ulah tulus we ngaranjahna ka lembur urang teh. Sabab ari ceuk beja mah garombolan anu di balengker sirahna ku lawon beureum teh kacida teh lalengesna cenah. Malah gegedugna oge kacida kuatna. Ki Badra mun teu salah mah ngaranna teh eta gegedugna teh nu boga landihan si gelap ngampar. Tah kitu Sade euy. Ceuk Mangsa Hili ngajelaskeun ka si Sade. Ari si Sade olohok adenge beja sarupa kitu ti Mangsa Hili teh. Ok manehna nyarita deui. Geuning Mang mah beut
apal karena eta garombolan teh Mang? Kumaha eta teh dongengna? Pangna Mamang bisa apal gitu teh? Si Sade bangun penasaran, nanya deui ka Mang Sahili. Ari lalakonna mah panjang Sade euy, lamun kudu dicaritakeun mah. Anheugnya teu nanaon. Ku Mamang rek dicokot ringkesna we. Si laing teu panasaran. Kieu Sade. Cek Mang Sahili bari jeung ngenyot heula ududna. Geus kitu ngaragot deui cai kopi anu aya di hareupeun manehanana. Teu kungsi dilapok nyarita deui. Baheula waktu Mamang keur lalagasan can boga pamajikan ka ibina. Mamang baheula kungsi maguron ka hiji guru anu namina Eyang Sabda. Eta guru teh kacida linuhu, luhur ku elmu jembar ku pangartina. Estuning hiji sepuh anu nyaahan ka sasama, sok nulung kanu butuh, nalang kanu susah, kumang pirang-pirang pangarti jeung elmuna. Ari ayeuna naon ari ayana di suku Gunung Cupu baheula mah. Anu ka di mana ari ayeuna mah? Nah aya keneh atawa tos teu aya anjeunna teh. Jeung naha masih keneh di dinya tempatna. Buka geus pindah. Sababna anjeunna mah sok resep halanglang buana, sok resep ngalalana jalmana. Tah ari Mamang boga batur sapaguron nu ngaranna Ki Juma. Ari Ki Juma kung sifat lak jeung Ki Jarong tina pasal awewe. Ari nu jadi cukang lantaranana paseana eta Ki Juma jeung Ki Jarong teh. Sababiah namanya eta calon pipamajikanana Ki Juma dipaksa mirosa ku Ki Jarong atuh puguh we Ki Juma teh teu tarima. Ya kejadian patelak antara Ki Jarong jeung Ki Juma. Ya Ki Juma asor sabab Ki Jarong habogaan elmu anu kacida lumayan. Mamang oge hade tah milu mantuan ka Ki Juma teh. An anger we teh sanggup najan kuduaan oge. Sabab harita Mamang jeung Ki Juma can tamat magurona ka Eyang Sabda. Jika nama malah can satai kuku-kukuna acan berarti elmuna Eyang Sabda mah. Nah atuh Mang harita lain nyarita weh ka Eyang Sabda. Eyang Sabda harita anjeunna teh nuju tapabrata di hiji guha. Nuju tirakat keur ngisat diri mujasmeri kanu maha kawasa. Jadi Mamang teh teu wani ngaganggu. Nyantukna calon pamajikanana Ki Juma teh dipaling ku Ki Jarong. Dibawa lumpat ka jero leuweung. Ari ngomong nama cenah. Rek dibikeun ka pamimpinna. Nya ku Mamang jeung Ki Juma teh diudag eta Ki Jarong nu keur manggul awewe teh. Ngan marang Mamang bus asup ka jero leuweung jeung Ki Juma. Mamang harita dipegat ku hiji lalaki. Awakna jangkung gede. Ari kumisna baplang singadulang. Ngajedik beungeut nepi ka sieun. Majarkeun teh. Ontong wani-wani cenah udag ka anak buah dewek. Nya kapaksa we harita Mamang jeung Ki Juma teh tarung jeung manehanana. Tapi ngan sagebragan Mamang jeung Ki Juma kateter ku eta jalma.
malah hampir-hampiran binasa mamang teh sade. Atuh mamang harita lumpat sakalumpat lampet. Pon kitu deui Ki Juma. Ngan ngahaja teu bareng lumpatna. Ari mamang mah ka belah kaler, ari Ki Juma mah ka belah kidul. Di palar teh sangkan teu beunang duanana. Tah jati harita mamang jeung Ki Juma can panggih deui nepi ka deungeut kiwari. Pun kitu deui jeung nu jadi guru nyaeta Ki Eyang Sabda. Tah kitu sade. Oh kitu nya Mang. Beuh nepikeun ka kituna eta lalakon mamang. Ari jalma nu megat mamang jeung Ki Juma teh saha ngaranna Mang? Teuk si sade bangun nu hayang nyaho nanyakeun deui ka Mang Sahili. Eta jalma teh anu megat mamang jeung Ki Juma nya Ki Badra pisan ngaranna teh sade. Atuh gebeg teh si sade ngagebeg. Waduh, anak itu mah bahaya tuh nya Mang. Bahaya gede yeuh ieu lemur urang teh. Buah-buah Ki Jarong meureun nu tadi katempo ku mamang di leuweung jeung pada batur teh nya Mang. Ki Jarong sade. Kumaha lamun geus kieu atuh Mang? Kumaha brehna we sade. Da urang mah ngan saukur salah ku manusia nu teu daya jeung teu upaya. Kan memang sanajan kitu wajib ari ikhtiar heula mah. Masalah hasil jeung henteu mah sanggakeun we kanu musik malikeun urang. Kan omat ulah rek wakageruh ari kanu sejen mah. Lainna naon bisa jadi kalah ka gempeur. Jadi kalah ka gempeur teu puguh. Nu akhirna malah matak jadi cilaka kasararea. Tah ayeuna mah aya tuh urang ka Imanajang RT bisi geus narungguan urang sade. Ceuk Mang Sahili bari jeung cengkat tina diukna. Geus kitu ngaleos heula ka pawon. Rek nyokot heula bedog nu ngagaplek dina bilik. Mana Bapak ayeuna rek init heula yeuh. Doakeun sing ulah ayeuna naon we nya. Ceuk Mang Sahili nyarita kanu jadi pamajikanana bari jeung masangkeun bedog nu ngagaplek dina cangkeng beh katuhuna beh kencana. Geus kitu sup asup kanggon. Breh katempo ku manehna barudakna anu dua keur ngagaleubra we sare. Panon Mang Sahili mencrong ka anakna bari ngagerentes dina sajeroun hatena. Dadah teuing Kujang. Doakeun ku bapa hidup mah sing pinanggih jeung kabaragjahan jaga teh. Doakeun oge bapa sing salamet nya kasep. Ceuk Mang Sahili siga nu geus terus rasa yen bakal aya hiji kajadian anu tumiba ka dirina. Geus kitu manehna kaluar deui ti inggona terus ngajak indit ka si sade pikeun nuju ka imahna Pak RT. Curut duanana tarurun tina paluku imah dipancrong ku Bisarni anu mencrongkeun lebah lawang panto tug tepikeun ka nyelesna. Angin peuting ngahiliwir nebak kana tatangkal. Karasa matak nyecep kana awak. Sorana pating saleor jeung keresek. Hari sora jangkrik mending ngikrik sapaparat jalan siga nu milu maturan ka Mang Sahili jeung si sade anu keur muru ka imahna Pak RT. Ari di beh kulon katempo mega hideung mani ngadingding.
gumulung dina luhureun langit jika nurek bakal pihujanan. Teu kacatur di jalana Mang Sahili jeung si Sade harita geus anyog ka imahna Pak RT. Tidinya geus loba jalma nu ngarumpul bari jeung sapakarang-pakarangna. Aya nu mawa arit, aya nu nyorot naon nu nyoren bedog. Malah aya anu mamawa pacul sagarupa oge. Pamolahna jalma warga kampung pangheotan dina mangsa harita. Tekung silila sanggeus sakabeh warga kampung karumpul kadenge Pak RT mimiti biantara. Warga kampung sakabeh himkuring nganuhunkeun kana kasumpingan bapak-bapak miwah saderek sadayana anu mana tetela sifat duduluran urang salaku warga kampung teh masih keneh sawayunan. Kuring ngarasa regreg nempona ari kieu mah yeuh. Ta ayeuna mah sim kuring saja masrahkeun we ka tua kampung pikeun ngatur rancana anu baris dijalankeun peuting ayeuna. Mangga tua kampung nyangakeun wae saterasna mah. Saur RT bari ngareret ka tua kampung anu aya di gigireun manehanana. Sakumaha tadi anu geus dibadamikeun ku kula jeung palebe pon kitu deui RT tehna palawangan anu berasna kalemur urang teh aya 5 jalan. Nu kahiji ti beh kulon, nu kadua ti beh wetan, atuh nu katilu ti beh kaler, nu kaopatna ti beh kidul, atuh ari nu kalimana nyaeta ti tukangeun ieu lemur. Tah kituna ayeuna urang bagi 5. Ti beh kaler dipimpin ku Pak RT, ti beh kidul ku palebe, ti beh kulona atuh ku Ki Sahdi, ti beh wetana ku Mang Sahili. Ari ti tukangeun lemurnya ku kaula sorangan. Siapkeun we kabeh pakarang bisi hiji waktu mah diperlukeun. Tah ayeuna ku urang ulah waka ditarahal yeuh. Kade omat. Intip we dinu bunyi lamun engke garombolan geus aya nu arasup kana pitapak karek di dinya mah rungkuk bae ku urang. Syukur-syukur maranehna daek nyerahkeun diri ka urang. Lamun teu mah kari kumaha engke we lah. Dari keur urang sakabeh mah etang-etang ngabelaan lemah cai sorangan kapan. Cek babasanana mah najan paeh ngaboga ngabale bangke teu mata panasaran. Kan tetep we ari waspada mah naon waspada jeung ati-ati mah kudu. Kade ulah rek gagawah yeuh. Supaya laukna beunang, caina herang. Kitu we ti kula mah. Ta ayeuna mah geura tatan-tatan sok bagi 5 heula. Kan kade kudu silih bejaan lamun aya dina nanaonnya. Kitu cek tua kampung mungkas caritaanana. Atuh geus kitu mah warga teh dibagi 5. Aya nu milu jeung Pak RT, palebe, tua kampung, Ki Sardi jeung Mang Sahili. Nyame arinit maranehna harita munajat heula kanu kawasa. Sangkan dibere kalancaran jeung kasalametan dina nying hadapan musuh nu rek ngagalaksak ka lemburna. Rengse ngadua bring sakabeh warga teh kaluar ti buruana Pak RT nguru ka tempatna sewang-sewangan. Harita wanci beuki maju ka peuting. Nu kadenge ngan saukur hawar-hawar sora anjing di kajauhan anu tuluy ngagogogan. Siga nu geus ngambeu yen bakal aya jalma jahat nu rek asup ka eta pilemburan.
ditema ku sorasit uncuing anu toleh ngelak dina tangkal sirsak tuning matak namahan keung lamun keur jalma anu borangan mah. Hawa peuting beuki karasa nyecep sing surusup kana tulang sani matak camewek kana kulit nyadarek teu kitu kumaha. Maklum we da eta kampung teh ayana di sisieun Gunung Gede. Cag urang tuna heula lampahna Pak RT jeung pada baladna ayeuna urang caritakeun deui Ki Jarong jeung pada baturna. Harita Ki Jarong oge geus tatan-tatan rek tarurun di tempat eta rek ngajugjug ka lembur pangheotan. Tekung silila kadenge sora Ki Jarong nyarita ka anak buahna. Dak, peuting ayeuna urang rek ngaranjah ka lembur pangheotan euy. Jalankeun tugas saperti nu geus-geus. Lamun sakira-kirana urang aya perlawanan ka urang ti warga teu kudu dibinasa we. Maksud teh lamun eueuh perlawanan ka urang ti warga mah teu kudu dibinasa. Cokot tunggul ya banana. Ngan namun aya perlawanan di urang kampung duruk lamurna binasakeun pangeusina. Kumaha Karti? Cek Ki Jarong nanya ka anak buahna. Atuh kabeh naremalan ka Harti cenah. Tah, engke. Lamun geus hasil karumpul deui di dieu kabeh. Geus kitu karek asup di kalung we. Bohel. Sia tong sok loba teuing heureus ya lamun keur tugas teh. Bisi matak cilaka euy. Hehehe. Nya moal atuh Ki Jarong. Da kuring ge profesional atuh lamun keur digawe mah. Naon sia i profesional teh? Nya eta cai kopi. Ari lalauhna teh belum ketan. Kitu Ki Jarong. Hehehe. Dasar sia mah lebokeun tetelo sia. Banges ya. Bisa dicabok wae. Ayo dak. Urang ini teh. Ceuk Ki Jarong ngajak ka anak buahna ini ti eta patempatan. Atuh bring Ki Jarong jeung pada baturna lempang tarurun ti eta patempatan rek ngajugjug ka lembur pangheotan. Sajajalan eueuh nu wani ngaromong saurang oge. Pon kitu deui si Bohel nu sok biasana bacio teh mabetem we dina mangsa harita mah. Sababna lamun geruh bisi matak nganyahoankeun ka musuh. Kurang leuwih jarakna 50 meter deui ka jero lembur reg Ki Jarong ngaraneg atuh nu sejen oge milu ngaraneg heula. Nah bet ngaraneg Ki Jarong. Tuluykeun we atuh kagok saeudik deui mah. Cek si Bohel nanya ka Ki Jarong nu aya di hareupeunana. Kela Bohel we. Dewek asa teu geunaha teh yeuh. Boa-boa. Kedatangan urang teh geus aya nu nganyahoankeun euy. Aya mah kidak. Urang bagi-bagi asupna yeuh. Ulah disalawangkeun teuing. Bohel. Si laing asup ti belah ditu tuh. Bawa batur-batur si laing. Jumat. Maneh ti belah kulon. Bawa batur-batur. Behom. Maneh ti belah kidul tuh. Sok, nyalingkar ka ditu. Tah sasana milu jeung dewek. Urang asup ti jajalaneun ieu. Kitu ceuk Ki Jarong. Bagi-bagi heula tugas ka anak buahna.
Geus kitu mah kabeh mencar. Aya nu nuturkeun si Bohel, aya nu nuturkeun Jumaad, pon kitu deui si Behom. Maranehna sing salingker dina sela-sela tatangkalan. Ni sing kolepat we siga kapinis abong geus maranukna. Sanajan di tempat nu poek oge teu burung we arawas panenjona mah. Ari mangsa hili nu harita jaga di jajalaneun beh wetan geus sidi ka Ki Jarong jeung batur-baturna. Maranehna nyarempod dina satukangeun tangkal bari jeung tuluy ngawaskeun ka Ki Jarong. Malah mah geus kabireungeuh si Bohel jeung batur-baturna oge nyalingker arasup tina jalan anu sejen. Mang, tinggal itu garombolan teh geus sing salingker mang. Kitu ceuk si Sade. Satengah ngaharewos ka Mang Sahili. Sade euy. Keun urang intip we heula. Ulah waka di garewahkeun. Urang Bandungan heula rek kumaha ketakna. Barudak kade. Ulah rek aya nu batinna kagabahnya. Tunggu we parentah ti kuring. Lamun geus aya parentah ti kuring karek maraneh usik. Ceuk Mang Sahili ngawawadianan ka baturna anu aya di satukangeun manehanana. Kocapkeun harita Ki Jarong anu pas pisan asupna kalemur eta teh kajajalaneun anu dijagaan ku Mang Sahili jeung pada baturna. Ki Jarong leumpang ngagandeang dituturkeun ku baturna. Ngalewatan Mang Sahili nu keur nyarempod dina rungkun jeung pada baturna. Teteh Ki Jarong geuningan eta teh Sade. Teu nyalahan deui ayeuna mah. Terus ayeuna urang rek kumaha tuh Mang? Ke heula dagoan we heula. Sugan maranehna arasup kana pitapak. Mun geus arasup kana pitapak karek rungkup ku jaring. Hayu urang tuturkeun ayeuna mah. Kade sing hati-hati barudak. Ketayep Mang Sahili jeung baturna sing ketayep nuturkeun Ki Jarong ti satukangeunana. Ari nuturkeunana teh malipir ka sisi jalan. Teu waniun ari ka jalan gede mah. Sabab bisi kanyahoan. Ki Jarong teu nyadar yen dihareupeun jajalaneun anu rek dilewatan ku manehanana teh aya pitapak di hareupna. Ari eta pitapak teh luhurna ditarutupan ku daun jau jeung daun anu sejena. Maksudna mah meh teu kanyahoan yen dirinya teh aya hiji pitapak. Barang keur Jarong jon laleumpang, nah ari kebrus teh. Ki Jarong jeung pada baturna singga lebrus kana lombang. Atuh siri tinihan di jero lombang teh. Siga pindang anu keur dientep. Mang Sahili harita mere komando ka batur-baturna. Rungkup barudak. Kitu ceuk Mang Sahili. Atuh jeleng tina jero rungkun aya nu singgara jeleng. Aya we meureun 15 urang mah bari jeung marawa jaring. Geus kitu lung jaring teh dialungkeun ka jero lombang. Sangeusna kitu Mang Sahili jeung pada baturna sing baredega dina luhureun lombang. Ari Ki Jarong jeung batur-baturna dirungkup ku jaring teh ngarasa keheul manehna sabab asa dilonyeng ceuk pikirna mah. Kurang ajar bangsa teh. Wani-wani sia ngulenkeun ka dewek ceuk Ki Jarong bari jeung mencrong tanggah ka luhur. Ari awakna karungkup ku jaring. Ki Jarong.
sok geura nyerah nama. Anjeun sababna geus dikepung ngakul buaya mangap ya ku kami. Ari Ki Jarong barang ngadenge ngaran manehna disebut ku Mang Sahili teh. Manehna ngarasa kaget. Sabab ceuk pikirna, nah cenah eta jelema teh beut apaleun kana ngaran manehanana. Kurang ajar sia. Saar sia. Kumaha wani make jeung nyebut ngaran dewek sagala serupa sia. Wah, geus Ki Jarong. Anjeun teu kudu nyaho saha ngaran kuring. Sok rek nyerah atawa moal aya mah yeuh. Jadu pukuk haram dempak sia. Keur dewek mah kudu serah bongkokan ka pantar sia mah. Awas, rasakeun sia wawales si dewek. Temal Ki Jarong bari jeung nangtung kituna teh hanapeun lombang. Geus kitu manehna ngawatek elmu pangartina. Aneh baraya. Barang cacap mapatkeun jampe pamakena. Eta jaring anu dijieun tina tambang gadung anu dipake ngarungkup ka Ki Jarong jeung pada baturna teh. Dadak sakala harita jol ngarumuruk. Lir siga anu kabeulem. Atuh Mang Sahili jeung pada baturna barang nenyo kajadian sarupa kitu. Kabeh oge olohok mata simeuteun sabab teu percaya kana naon rupa anu geus ditempona. Tetela Ki Jarong nu baheula jeung ayeuna teh jauh pisan yeuh. Beuki nambahan wae pangartina. Beu silaka yeuh. Ceuk geurentes hatena Mang Sahili rada sabar manehna oge ari ningali kitu mah. Barudak kada sing hati-hatinya. Waduh, tetela jago Ki Jarong teh nya Mang. Sade euy. Kada sing hati-hati. Urang Bandungan heula. Kumaha gertak maranehna. Ari Ki Jarong anu aya di hanapeun lombang sanggeus manehna bebas. Cileng Ki Jarong luncat ka luhur. Awakna bangun hampang. Malah mangaliwatan Mang Sahili jeung pada baturna. Celek sukuna nincak kana lemah. Geus kitu malik ka Mang Sahili nuker nukangan ka manehanana. Cakakak Ki Jarong siri bari melak cangkeng. Ayo sia. Lawan dewek sia. Dibabad ku aing mah kabeh. Atuh harita Mang Sahili jeung pada baturna malik bareng kabeh ka Ki Jarong. Beuh. Cilaka barudak ieu. Mun geus kieu kumaha Mang? Urang ayeuna heula sade. Ulah waka jejeri ku patih rupa. Lamun sakira-kirana teu mampu, karek urang lompati ieu patempatan euy. Kabujeng paraya waktosna nya. Mung sakieu heula cariyos Malespati nu jadi adi dina bagian kadua. Insyaallah dina bagian anu katilu kumang sejadi teraskeun deui dina dinten-dinten salajengna. Tu sakali deui bilih seueur kakirangan dina mangdongengkeunana sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Amit mundur kasadayana hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.